di antara 24 jam teh ya sajam lah taruh kau insyaallah eta ge inget ka Allah keur salat teh inget nah kana pagawean dikira inget ka Allah aing ieu hirup sapoe sapeting 24 jam di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah ketika goplah nyarekanan diri sorangan ai awak sia teh cek wali pasti poho ka Allah detik eta menit eta jam eta aya naon sih sia waliullah geus nyarekanan sorangan kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah ieu kunaon ieu di antara 24 jam digunakeun pake naon potong sare potong leha-leha dan ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam di antara 24 jam teh ya sajam lah taruh ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat teh ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung jeung direnung ku urang ai kan mah awak bolon teh bolon atuh goblok ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jaho aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciseap sia awas sia dipencit sia ku aing hayo ha memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi blon atuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabaraha umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener bae goblok teh sia huis geus di luhur geus dihandap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu ka mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu sia singgal sajeungkal deui ka kuburan ieu maksudna masalah tah mah kawin mah masalah kan ieu permasalahanna can khusus salat can khusus salat ieu aya aturan keur salat nya main HP keur salat diasupkeun deui mantas mun bisa mah bener keur salat ya cara mah order karung goni ya Allah ya Gusti nah iya renungan makin membaik ka dituna makin membaik nah horenganan ieu keur carita anu khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong broy ku harta kafir ulah kabong broy ku anak-anak kafir umumna majang urang kabehan lain ti kafir bae horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan ad-dunya rasukul khotiyatin ca Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus geunah-geunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh amil jurumias Arab bisa nya ieu mah patali jeung sarafna edan jadi saraf sepuguh alfiah johar makdum hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abu Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan
naik pilpres geus selain lumayanan deui tah mah popoharaan demi bangsa jeung negara cenah Kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna jiya tuh dukung doakeun pi bagusin di budak teh ngurusan dak kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipu dolina naonan ya gede henteu Bandung tu nama bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat tak kos gitu deh cenah teh menta ieu cuma mah dibere sia proposal naga aya di ditu tah ieu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana. Iya jangan mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana nek naon ieu kemasyarakatan ayo kumaha nah dukung kurang doakeun kurang tapi ulah nyokot duit nah sakitu cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain haju urang cicing teh urang teu dukung lain dukung degekeun kurang rencana perpolitikanana, perekonomianana, perbudayaanana. Kadege ku urang teh eta untuk memajukan bangsa jeung negara. Patali jeung agamana kumaha ieu teh. Jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya. Kaharti ku urang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere. Eta kakarek jelema. Ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kayak berkat doang. Tuh tanya anu di luar naon cenah tah sak aing di jero ngajina nu di luar teh naon cenah teh naon ayo sia geus aing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong beroy urang ku dunia nah mulai ngaji goyang Karawang goyangeunna ngaji mah pan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos gitu tah mulai kurang eksis dina ngaji kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan kaluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh ku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung juring tapi lamun kotor ieu teh geuraheun Masya Allah Nailah kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegur ulah kabong breu ku harta ulah kabong breu ku anak atuh kuari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh hanas keur hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pasantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyin pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot kitu mah pan maje ieu kurang kene ieu nek keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal mang haji doang coba bersihan we sejan ke lamun kurang kakar ka aing kadiekeun we duit dah cekel ku aing asana maka keramik ieu asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres dipake dagang heula masyaallah istidraj ya harta sih ada harta loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkel lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ilah 500 murid geus bisa hiber kagoda ku dunia di pemerintah datang nyumbang nah
guling dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalayah dunia dan dunia atuh dunia mah di tangan sakit tuh di tangan sakit juga geus tulisanana mendak jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai tah mah kos itu atuh dan naonan renungkeun jadi ganjaran teu aing ieu ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh ieu mah asal tadi berbekat bae mal deui aing mah ka dinya teh mal deui atuh muka amplop di mobil leutik amat sakieu salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah bebe jadi ke panitia ini tidak salah nih teu boga etika goblok lain pudoli lain baturna di dunia nak capek urusan harta pae nyawa keluar kafir berarti disiksa na fayu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun gabe aya mukminuna di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya iman teu iman sama sekali masyaallah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pake dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati be kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana beh teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak bineka tunggal ika jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika nah ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum teu sae tiga-tiga acan kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi wow luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai nganggap ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make samping nyana pakai samping pakai kopiah tasbih mawa kafir padahal kafir ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya di balik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang deuk ngaluluhkeun urang ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah ulah-ulah aya naon gagarak dibere demo 212 bae ge sieun kafir teh gadege Allahu akbar sieun eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah malalagaan geus nyaanna makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang urang Banten emang kumaha kitu cenah mah pokona geus aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku cenah Banten emang kumaha kitu ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat kana mah asal perang geus Banten mah kos kitu cenah mah henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut we pokona mah
Mun ditanya dek kemana Jakarta, dek naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh mah. Teu puguhnya rumah Banten mah. Iya, tuh suara Banten tarurun. Nah, kamari kan jan tarurun tama kakarak lalagaan doang. Ye, awas. Deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta. Membabi buta ujianana. Kuari ge aya nu geus kasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba coba. Tapi boga sejarah Banten mah. Dia bakal perang deui engke jeung Baduy. Aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria. Ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia. Ku aing dek di deuleu di negara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik. Tuh. La ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Kuari terus we ka urang teh terus kadeketan ngadeketan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionarisnya di urang teh kos karan itu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang di teh sakarang-karangna tuh si eta dan si eta Indonesia mah jangan nyekel negara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh deuk kubah atuh si eta jeung si eta awan Indonesia teh kajian sama urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir mah wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya mah kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin mah sararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu ambalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan di Prancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuarin arasup Islam loba orang gedean ke arasup Islam di numantak di orang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud unggal negara bendera eta teh berkibar di urang mah dibeulem ku NU masalah ieu mah keur carita alal haq masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah ulah mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh geus bae teh kudu dibeulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocah eta mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia tapi nu jelas wae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul
ndek aya naon sih di Perancis, di Inggris, di Belanda dikibar-kibarkeun serentak ya dak berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang batu nya huru ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun dikieu-kieukeun ya kalurah ge lah nih lah enggak boleh ye cak urang aing aduh ngaladenan salah camat ke camat banget da ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudnya nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ye kula ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga sebagian orang NU meureun embung ka sorga atuh teu kitu bae meureun ji cenah tong mah sapira naon ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleum eta mah cenah politik berarti sia ku ari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae ngaranna atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bakena naonan atuh bakena daekan kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh steril atuh ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan paeh urang tuh kaget sia kan aing ge kaget law yaziduna malja'an law magharatin law muddakhala kafirmasianan kamu minin kusieun-sieunanya nama sebenarna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan tunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana kusieun-sieuna kamu minin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan buha-buha jang nyalametkeun diri niscaya lawallahu ilaihi nyana bakal berangkat menuju gua law yajiduna namun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawallahu ilaihi taya manehanana arasuk kadinya jang nyalametkeun diri hum yujmaun gegeraan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge hari tadi Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae maca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kararitu ngan osok ngewe bae eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk kafir di ka Singapura nyalametkeun diri iya ayatna orenganan iya ayatna ta law yajiduna malja'an law magharatin law muddakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja deuk ngajadikeun malja tempat fungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung napae Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh tejan paeh jan je Bush paeh jan modar je tinggal Obama encan mah encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararaeh kabeh
ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara. Maksudnya ketika aya kericuhan peperangan embung bae dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil. Encan berhasil. Eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana. Tukang roti kan di ditu mah. Hayang SG hararese. Pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus. Neangan tukang roti. Masya Allah, sakjana ini aing bisa paeh di luhur. Masya Allah, dikirim ti handap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder. Ngirim roti doang. Wah, cak kamari ka aing kewalahan geus kieu tuh. Deh. Eleh ku ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nyana ngetrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang. Ayo coba ki muslim benda kerebah dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jane lepae kawean atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu i muslim aja kos kitu teh muslim benda kerep Masya Allah. Nah, udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat. Lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cerbai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan. Eta bisa dagang geus di luhur kapal. Diketrok. Muslim es cak Belanda waduh mangkani anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur geus cek Amerika geus ulah nyeun Apollo ulah nyeun tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeunan Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran dari bari gideg ya jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae ya Allah ya Rabbi ketika orang dibere gering sales masih muji alhamdulillah lah sapira sales mah batur mah lumpuh orang dibere laleles tapi bisa kere lempang alhamdulillah Gusti kekarek dibere leles batur mah geus teu bisa lempang dibere orang geus teu bisa lempang alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk abdi diuk bisa keneh bisa orang teh mah diuk tuh kan bisa diuk tapi teu bisa lempang alhamdulillah batur geus bisa diuk acat bari mah bisa ngedeng doang tapi robah mah bisa batur bae bisa robah can abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa robah bisa ngomong mah ngeunah kadak dibere pararanas beungeut bae ge batuk saeutik maju bae teruskeun salat neng bilang aing mah geus baal salat bongan ku Allah dibere gering Gusti Allah tolol teh budak ku aing nyoba kasia puji terus ka Gusti Allah alhamdulillah li'anna Allah akhbara an ahli al-jannah bi annahum yahmiduna Allah ta'ala sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga
bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah. Dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin. Takkan jeung Nabi kana nabi idza ta'ul amru yasruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Idza ta'ul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal. Lamun Kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi lamun nilih hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungan macana alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah tuh ya. Awwal man yud'a ila al-jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal fis-sarra'i wad-dharra. Pangheulana jelema anu disambut, anu digerokeun, anu diprioritaskeun ila jannah ka surga yaumal qiyamah, jaga di poe kiamat, alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal. Jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah fisarra wad-dharra. Kabeh ge atuh nang Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah. Mun hayang pangheulana digerokeun ka sorga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin. Sok biasakeun ti kuari. Hiji at-taibun, dua al-abidun, tilu al-hamidun. As-saihun nomor kaopatna. As-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararuasa kabeh. Ya Allah. Padahal asal nama sayun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah. Bahasa kerenna mah berkelana. Tapi berkelanana lain yangan ani. Ieu mah berkelana si seuri heran aing mah. Ieu mah berkelana ibadah ya Karim ya Allah. As-saihu jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun ku as-saimun. Oh, lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan nginum, kangenahan jima, ku ninggalkeun dahar nginum menjima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh, tilu poe empat poe bakal aya keneh. Tapi kabelah ditu malaza adalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu alallah. Na eta saihun nu puasa ge kan kitu. Sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti, abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti. Tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jiba moal.
lantaran abdi teh ieu terek berangkat ka Gusti ieu mah hayang menang ridho Gusti padahal mah dahar halal minum halal jima halal tapi abdi hayang ngadeketkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring ai sia naonan goblok cek Allah ayeuna pepegatan ulah rosa teh gatu magribna hampura bae Gusti mah tah eta kan pepegatan tagarana saihun oh jadi atuh majaz lah cek ahli bayan mah teh saihun wow gede ganjaranana was Senin Kemis atau Rajab ya saihun puguh Ramadan surga ya Allah sakitu ge dibejaan komo mun teu beja engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban bongan ki uci teu ngabejaan mana tak ki ucina tolol aing ke di akhirat di demo ku sia aing kitu we geus ngabejaan aing datang aya naon jojoakan aya naon hah tadi beja naon suara aja ulang ngirung atuh sia ngomongna sia ulang ngirung ngomongna itu aing malah hanya deket ka sia as-saihun ya Allah ya Rabb ya nomor kahiji asyaimun tapi wakil cek sakal mah ieu dina hadis siyahatu ummati as-shaum tadi atawa talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT Espatan ti Bogor ya diqurakeun suka taneuh suka bumi maksudna pan digelag-lagasna ninggalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun surga hehe eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah wang kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro oncom urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa geus waduh nyieun ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng bakso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman tah saihun teh talabatul ilmi santri sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun te al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema nu perang ngaluhurkeun agama Allah masya Allah saihun Kanjeng Nabi lantana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasada ala nafsi abwaba syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal
saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti jadi pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat cakang jeung Nabi eta teh bakalin fatahat salaya babul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal cahaya alam jalal mentak cakang jeung Nabi leuletikana kieu baheula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbuna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbuna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah majeng pembajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sakaligus peutingna saetik bae berang tapa ngaran tapa ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cakang jeung Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku arima didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah daek kadenge kana kasalaki mati lok asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh so ngomong deh kitu benak pan urangnya ha coba ge 40 poe urang tapak beuh pamajikan ge ujianna nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntakilina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakon fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ka alam ruhani atuh kudu ditapaan iyalah ngaranna saihun di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani kita puasa tapa ngaranna riyadhah 40 poe 40 peuting lanjut ku ari ge masih bae di Israel di Bani Israel asal geus tapa 40 peuting deuleu jeung degena berubah ambeuna berubah kuari geus jadi aya di alam ruhan hebat eta perguruan ruhani mun kuari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup kadinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok aing asup ke perguruan ieu lah
Riyadhahnya 40 peting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya naman teu. Batur lulus nya naman teu. Dedeleuan batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nya nama tetep bae ngabagen. Laporan ka guruna. Cenah Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina subahan yuharat yana biul hikmah min qalbi ala lisan kula geus kurang kumaha cek cenah ieu geus ninggalkeun lembur ninggalkeun dahar ninggalkeun nginum ninggalkeun jima tapi kok batur lalu lulus kula henteu mana ucapan kangjeng bau nungtutnya na cek guruna tenang dipandian ku guruna pandian doa bareng di guru bareng sia doakeun ku guruna di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriadahan 40 teu penting masih keneh di mana kasalahanana dibere ilham ternyata korengnya anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh jadi gangguanna ti indung gangguanna ti indung langsung didatangan ku guruna nyai wah order ya siapa tuh nyokan bakar sorban meren anggap order baik kecuali si eta los yaksi bangsa ada babernya lu datang teh pajadek order naon ieu kalengitan anak leungit cek anak kugu waduh tukang neangan order lain masalah gitu bi anak ayah di pesantren kula di pesantren sanunita teh budak pondok aing mah teu sudi terido paingan tuh kan jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung ieu cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan maksudnya perjuangan naon bisnis non migas ya anak kula horeng pesantren paingan kumpul teangan dulu bae tah mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal paeh becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riyadhah masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ya budak naon gitu jadi bagus itu diridokeun atuh geus itu sabodo jana dek ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedelana indung tah itu udah jadi urang deuk usaha nu mantek ngajejes bae indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru date sia kudu perasaan we kuari mah geus hayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang atuh mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riyadhah henteu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir kumaha asa ihun
Masya Allah indah ya ka makom ruhani. Kurang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetap minum tapi seetik. Oh beda gitu perasaan lain deui dedelan lain deui aja embung ka mana-mana embung ka mana-mana sayhud tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibebungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kedua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-as-saihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Teu asup salian teh ilmu Allah mah. Ilmu teh kan kabagi dua, aya ilmu dunia, aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu we ilmu akhirat atawa guzat al mujahiduna fisabilillah mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masih Isa al-Masih ibnu Maryam Isa Masih teh nya nama teu boga tempat. Kanjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal. Matak lempang we terus sama dakwah. Terus Masih ibnu Maryam. Teu boga tempat. Mantak urang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung. Kanjeng Nabi Isa mah teu boga. Teu boga yang sajengkal-jengkal aja. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Jangan dibere alhamdulillah teh dibere alhamdulillah tah supaya datang kadinya tah karena balalender tuh budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid kok pajar wakaf bae. Gitu bapak kolot wakaf atuh kunaon teu bebeja ka aing ka bapak kolot jigo kahayang aing bapak kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing geus aing masjid dijual. Masya Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu encan usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat tita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun ruhani sih make mahar hikmat tah mah geus kitu bae eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atau aing mah yang loba murid teh lain masalah ya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah nu mantak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tandana minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur tu budak
ngasuk-ngasupkeun thariqah ih cek janakeun ibadah ka urusanana aya syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan aju kembangan kadeuleu aju buahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji teu mah ilmu jurig teh bagus kitu mah atau nanti ceri bakal asal balai zikir bae ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani geus lain zikir jasad geus lamun zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh geus kudu anu ngabimbing ieu teh bas sudah asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-saihun batak di manaan as-saimun pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan guari urang teh anu bebeneran deuk ka Allah na anu lalampahanana teh lillahi ta'ala di lembur urang teh angan kiai namun salat lillahi ta'ala alamun ngazakat lillahi ta'ala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target tuh kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saihun mah lain kitu lillahi ta'ala oh sasalaman ipis teu kudu usada mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000 barang mung kandel mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha saihun ya eueuh di urang perkumpulan halqah riungan thariqah eueuh kuduna makan aya babacaanna khusus tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus negara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna je digantung sia ku aing teh sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh ayo saha nu endegna ayo ninggalkeun warung ninggalkeun toko ninggalkeun tani ninggalkeun bisnis ninggalkeun pamajikan ibadah bae ka Gusti Allah haju cek jana ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endeg moal tembak siapa ini parangsana naon beureuh hese ugu pan Kangjeng Nabi mah diangkat jadi rasul teh hubiba dipake ka sekolah nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh
dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khalal resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naik ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah kan ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podosero teu pernah tapa iya di pondok pesantren salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain dek urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda ubah aing bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah deuk nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut takos kumaha beungeut takos kumaha kiai salafiyah hese ngariung asal teu dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung iya mah dek nyaritakeun ge lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiaina mana sia asal teu ikhlas atuh mal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atau mangga bae eta mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas mah kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji wari di deuleu agama mangga deuk dicing di NU macang caya ndek boga organisasi mangga ndek di HTI sakae ndek di hurud di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa aja ieu mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh mangga tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon tah kan ka kiai ka guru ka
guru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaji teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riadoh ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu ginu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok kitu sia Rasulullah sebab dunia dipake karesep ku kabehan sia na resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat teh masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana iya kula iya mawa iya korma iya mawa roti iya mawa iya yang kadahar henteu aing mah teu hayang geus teu hayang ari tuh henteu ieu hayang kadahar bae wow antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol di teh mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda teh ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman depan ieu mah poho sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik Waalaikum saji jasia balik ieu aje nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik je tepan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pan tak ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musallun tegasna nu sarolat raki'un jeung sajidun teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung
dah nangtung masih kena loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu arraki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manembongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyamu awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma urang lamun neuleuh beungeut spm beus serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru keceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lu biasa-biasa mah awak kan teh sieun ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morpinis sieun tah iya ya jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikeun kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na masyaallah begitu sujud beungeut sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mantak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh eueuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kita teh kusu urang make samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer maksudna samping nu pang bagusna baju nu pang bagusna sajadah nu pang bagusna nya di jero masjid nu pang bagusna kopeah nu pang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu pakaian manek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngeunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu akbar teh hiji Allahu akbar Allah maha agung tah supaya datang urang ka Allah maha agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna teh bener sakumaha papatong hisang